Pernah makan-makan kan? Pernah makan-makan kan? Belum. Oh, makan-makan. Saya mau tapi udah mau. Gus manela tong munafik aing ge apal. Iya, Kamari iya, ieu. iya. Cing, kamari. Sieu kamari ieu oge. Kakuat naon? Men, ayo ulin. Kemana? Aing teh. Kuningan. Anjing kok gila anjing. Sia aing sok ngaku goblok. Iya aing. Gandeng lah anjing. Ya kebayang. Mang Acoy, pun keur makan mah. Gaya helikopter. Henteu urang mah lain kitu nya. Nah, aya apa beko? Beko. Beko. Oh, iya. Kumaha ta beko aja. Urang teh kitu. Dicet. Di kosan. Gila. Gila. Mana manukna? Manukna. Mana teh peka urang teh nya manuk teh manuk naon nya? Padi naon? Manuk ieu teh nya. Yang makan mah ya mo. Itu kalian jelas. Da kan rawuhan latnya. Nama kieu. Cenah aing mana manukna? Manuk mah. Cenah manukna aing mama di pati. Teh mah. Aing mah heula teh dengan kan. Udah yakin bawa. Nah sok doa. Bawa yakin campur ieu. Wah dibawa. Pantesan aing ditinggalkeun da si nyokot manuk heula ka ieu mana. Aing di Kuningan di ditu ngacedog we nunggu si ieu. Aing mah kumaha? Aing teh siga teh manuk teh aing ngahaja nyokot ka ieu mah. Jinjing mau kana mah. Eta dibolongan ku beko lain. Sanes sih mah katembakna. Oh, katembak. Aing teh nyokot manuk. Pati jinjing mau kana. Dan ieu manuk aing sia waras teh. Eta tadi cenah taya manukan. Di sini aing mah ceureungna. Wah, aing ninggalkeun aing. Di bedil lah. Ya. Mana teh boga kami teh. Nah boga. Nah, terus sekali itu si manuk korna kaget. Oh, iya. Masa udah kok japati. Ternyata si manuk teh ieu. Aing pusing. ICE ditinggalkan Saya makan tumbuhan lah di warung ngopi. Saya mah dapaleun. Oh, kabuka si Ani. Saya mah anu. Cenah. Digintak sih kan kurang teh. Digentak. Kaget mana? Oh iya. Di Cepeng. Cepeng. Kusi itu teh. Cenah masih ada kieu geuning cenah kan tumbuhan mana? Aing balik deui dapat beko kan. Geus kamu ya. Aing jinjing ku aing bakal itu. Cek mana? Mana negakeun mana hijikna? Wah, disolok mana itu? Eta ngejetak ku beko lagi dong. Dia cek ya orangnya. Aing dia aing mah bakal badak. Asal mana peuleun. Aing ngepot beko. Di kosanna jelas mah rusak. Kok negakeun mana? Nah, si huncut itu beko siku anjing terus modalnya itu mah anjing hati kok we goblok. Oh iya nanti kita mau beko. Oh berarti beko menemani. Aduh makan aja beko jadi nak. Kenapa nak? Nanti itu bang Ada yang mau di. Jadi aku sosok di kieu. ya Aduh, bonang jeung kabel-kabel di jero mana. tadi sedang modal itu mah. Aduh, anjing goblok. Bau basreng, Cok? Hah? Bau basreng, Cok? Enggak. Bau naon? Udah aku Mau flash cam. Mau flash cam. Terus kejadian. teruskeun. Aing teh si sipir mah teh balik. Sipir. Supir. Sipir beko Sipir. Nah, beko mah kitu lain gitu. Nyana sipir lah. Mana kita pamawakeun beko? Ka imah mana? Ngadon aing non cik. Aing ngadon proyek di dinas di Cipadung. Mana yang mau beko? Ada proyek pan dinas pan itu. Anjing. Oh, itu teh proyek Mang Acoy. Proyek aing gede. langsung aing gawe. Sieu titik bisa mau beko anjing dipanggul mana? Dipanggul Gedean euy. Panggul goblok mana? Di kumaha aja? Di derek ku aing mana? Eta proyek kan gede gitu. Gajinya gede tuh. Nah lumayan lah gede lah. Permen lah. Udah lah.